urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan di sabunan awak, ieu di sampoan awak, berarti kan sikat gigi awak, berarti kan make sesengitan awak, kan berarti ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak, kan berangkat urang ka deuleuh necisna luar biasa. Mimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbanna rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit, jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walung. Naon bedana DPR takos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hara rebat, setrikaanna ge luar biasa, parfumna ge geus teu daekeun meuli parfum di mingguan. Cek lemah beli lagi kudu di Singapura, di Paris, lain lalagan, sapatuna mengkilap, bajuna ge hebat, wow, dan lain sebagainya, jahitanna ge teu sambarangan, dipake kunyana kaluar di mobil anu mewah, hebat dan luar biasa, hatena bilatungan. Teu diurus mah bilatungan, kala jengking malulu di jerona, orai taneuh malulu di jerona, uyek di jero DPR teh uyek kala jengking jeung orai. Pancena kiai klok nyawanan nyawai, di mana cenah nyawana jalan teu beres. Lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi, lamun hate sia bilatungan bangunan rapi, gara-gara hate sia ya bilatungan ya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia.